Yo. Naon deui? Atul cenah kudu di kayu putihan cek batur teh. Oh, latihan. Oh, latihan naon cara titahan punuh euy, titahan naon latihan naon iki kituan euy. Lain latihan euy, ieu teh kudu di kayu putihan. Latihan naon joget naon latihan kieuan latihan kieu. Eta mah naon latihan. Sing bener latihan teh naon? Lain latihan teu kuat. Oh, latihan silat atau lain kieu latihan silat mah lep dah. Kuda-kuda singa deh, kuda-kuda sok singa deh. Ya Allah. Latihan silat mah. Oh, jang Agustusan meureunanya rek ditampilkeun cenah. Yo, lain latihan teu kuat ku hileun. Ararateul. Oh, latihan di teungul. Sok atuh. Lah, ieu mah euy hade nya geus kolot kieu mah kudu latihan di teungul geura. Latihan silat kieu diajarna ki seula mang lain kitu, lain kieu atuh kitu tah nakis. Ieu nya. Jadi ieu teh hayang latihan di teungul nya. Sok siap. Siapkeun heula kieu ye. Kieu tah kitukeun ieu na ye. Salah kitu mah. Ieu na kitukeun nakis. Jeung nakis sok kugu urang teh. Pan aya latihan di teungul. Sok siap takiskeun salah. Duh aing kumaha eta teh. Kalaki itu salah kitu mah kieu tah kieu. Lain latihan ya ararateul ku hileun. Oh hayang ku perep buleun sok siap atuh ku katakis moal euy. Aya aing kileun kitu heula perep buleun mah kitu tah sing alus kieu tuh. Set tuh. Siap. Perep bulannya. Salah teu kuat ya, mung rek niar ubar teu kuat atuh. Kalarek bubar euy. Can acan Agustusna kalau geus rek bubar aing. Hade euy eta nya mun nyieun latihan tah anu demonstrasi teh mun ceuk dina ieu mah 17 Agustus tah kitu ngan si mangna kitu ini rek latihan teh kalah rumpuyukan kas puyuh. Teralang terolong.